Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda adu di panabe ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Ratu Genderuwo, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Sateacana Kang Tile neraskeun hanca ieu carita mitra tong hilap kanu teh acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Pamudah-mudahan naon rupi kotretan para wargi sadaya sing ngajantenkeun apresiasi spirit kanggo simkuring katut pangarangna nyaeta dina teras ngamumule seni budaya Sunda khususna dina dongeng Sunda. Hatur nuhun mitra, sumangga urang lajengkeun dihanca carita anu katunda. Kesugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana kasih turundul anu mana harita parantos nalukeun dua siluman anu tayalian wadya baladna Ki Boronjol titahan Aki Dongkal eta hanca teh nya. Sumangga mitra urang pusirkeun di perhatian urang kana ieu carita. Ampun manusia, kula duaan ulah dibinasa sabab kula mah ngan ukur ngajalankeun parentah. Sarua kula oge ukur ngajalankeun tugas, jadi ulah nyalahkeun ka kula oge ka batur kula. Teu bisa siah. Aing moal rek percaya kana tipu daya jurig jiga sia duaan. Aing ge nyaho sia duaan teh memang pagaweanana kitu. Tukang deleka ka bangsa manusia. Hartina wayahna ayeuna keneh ku aing rek dimusnahkeun sia. Ulah manusia, kula janji moal rek ngaganggu deui kadunungan anjeun. Sarta kula ayeuna keneh rek mulangkeun deui lelembutanana sangkan cager sabihara-sabihari deui. Ceuk si Jurangrong teu srikna nyembah bakat kusieun dibinasakeun ku si Turundul. Naha bisa dipercaya omongan jeung janji sia teh. Ulah boro janji bangsa jurig jiga sia. Janji bangsa manusia ge sok loba anu jalalir deuleu. Si Turundul molotot ka si Jurangrong. Bangsa kula mah teu kitu. Lamun geus janji moal nepi ka jalir, cing percaya. Lamun anjeun ayeuna ngalepaskeun kula duaan, eta dunungan anjeun bakal cager deui kawas biasana.
Atuh ari kitu mah. Tapi awas ya. Lamun hiji waktu dunungan aing katerap deui gering nu kawas kitu, artina sia duaan anu kudu tanggung jawab. Rek diteangan ku aing sia najan nyumput dina lak-lakan rajana setan oge bakal disusul ku aing mah. Ceuk si Turundul tanda senaker. Tapi yang anu bieu dikedalkeun ku kula ukurkeun kula duaan. Jadi hartina kula teu milu tanggung jawab lamun isuk jaganing geto dudungan anjeun jadi deui kasakitna. Sabab kula oge darma titahan ti pamimpin kula anu katelah Ki Boronjol. Sedengkeun ari Ki Boronjol kapapancenan ku saurang jalma anu ngaran Aki Dongkal. Ari Aki Dongkal oge pastina ukur ngajalankeun panitah di salah saurang manusia. Tah anu nitahna ka Aki Dongkal anu kudu dibinasakeun ku anjeun mah manusia. Si Jurangrong ngajentrekeun ka si Turundul. Kaharti. Artina aing kudu bisa manggihan ka jelema anu ngaran Aki Dongkal. Pikeun bisa manggihkeun di mana tempatna Aki Dongkal, aing kudu ngajorag heula ka gegedug sia anu ngaran Ki Boronjol. Sia duaan pasti nyaho di mana tempatna eta jurig jarian anu nalah Ki Boronjol teh. Sok bejakeun. Di mana ngajedogna? Si Turundul tetep kasar dina nyaritana kanu duaan. Samemeh anjeun bisa tepung jeung Ki Boronjol, anjeun kudu bisa ngayonan sababaraha balada. Perlu dikanyahokeun. Baladna Ki Boronjol teh lain ngan saukur kula duaan. Tapi loba. Geus tangtu lamun kula gagal Ki Boronjol bakal marentah deui kanu lainna. Heueuh teu nanaon. Samemeh Ki Boronjol atawa balad-balad anda datang ka dieu, leuwih hade ku aing rek dipieulaan di joraga tempatna. Jor ayeuna mah sia geura marantog. Ceuk si Turundul nitah nyingkah ka si Jurangrong jeung ka Ki Sabrong. Sakedapan duanana kalah jarem teh teu nyaritana naon. Ngadon caricing we teu daek nyingkah ti hareupeun si Turundul. Nah sia kalah ngajerdog. Jor-jor sia geura marantog. Geus moal bisa murang deui ka tempat anu biasa kula duaan teh ayeuna mah. Sabab geus ngucah ngaceh Rusia ngeunaan gegedug kula ka anjeun. Jeung ngeunaan manusia anu ngaran Aki Dongkal. Jadi bingung kula ge duaan cerek ka mana nya kudu mulang. Sabab geus tangtu Ki Boronjol jeung Aki Dongkal bakal ngahukuman ka kaula duaan. Ceuk si Jurangrong ngajelaskeun. Da lega atuh alam dunia teh euy. Komo ieu kasebutna alam siluman. Di mana we cicing mah? Ka itu ke ka Garut. Ka Tasik atuh, ka Majalengka atuh sugan aya nu ngampihan. Teu kudu balik deui ka tempatna Ki Boronjol sagala. Aya benerna ketang. Ayeuna kula rek pamit ti hareupeun anjeun. Cacap nyarita kitu terus duanana nyerembah ka si Turundul. Geus kitu mah les weh jirimna teu katempo deui. Kasugri kaum dangu. Harita wanci geus ampir nyedek ka bedug subuh. Sanggeus dua siluman ngariles ti hareupeunna mah tuluy we si Turundul asup deui ka imah. Biasa asupna ngaliwatan jalan tukang anu berasna ka rohangan dapur. Nu ngahiji jeung rohangan kamarna jeung kamar biina. Tuluy si Turundul mukakeun panto ka patengahan. Sajongjongan can wanieun asup deui ka kamar dununganana. Sanajan kadenge ti jero kamar aya sora biina anu keur pating gerendeng ngobrol jeung dununganana. Lumayan lila aing tadi di luar teh. Ayeuna geus ampir waktu subuh deui. Tapi biinah jeung juragan Marna masih kene di kamarna juragan Warti geuning. Nah katutuluyan kitu dudungan awewe teh. Tapi pan tadi ceuk si Jurangrong geus dibalikeun deui sukmana teh cenah. Kitu galecokna hate si Turundul mitra. Sajroning ngajanteng hareupeun lawang kamar dununganana.
Barang keur ngajanteng kitu brai pantomuka si horeng Juragan Marna anu kaluar teh. Ai geuning maneh dul menili lah kumaha. Aya naon di luar teh? Ceuk Juragan Marna netep seukeut kana beungeut si Turundul bangun anu ngarasa panasaran. Aya eta taeun Juragan. Si Turundul asa-asa rek nyaritakeun anu sabenerna teh. Lainna naon sok sieun dununganana teu percayaeun lamun manehna nyaritakeun naon rupa papanggihanana keur waktu di luar tadi. Aya eta teh aya naon dul? Sok atuh caritakeun meh kuring jadi apal naon anu sabenerna karandapan ku pamajikan kuring. Jeung aya naon sabenerna di imah kuring teh? Juragan Marna jadi tambah panasaran. Sanggeus mikir lumayan lila, akhirna pok si Turundul nyarita deui. Kieu Juragan. Waktos tadi abdi kaluar, di pipir caket kamar Juragan, abdi ningali aya 2 makhluk pikasieun. Salirana harideung tandukan, socana bolotot. Pokona mah pikasieun weh. Duka makhluk naon da abdi ge kirang terang. Anu jelas nama sabangsaning jurig atanapi suluman weh. Anu bener dul. Untung maneh mah bisa nempok anu kadaritu geuning. Terus kumaha? Juragan Marna beuki katarik kana caritaan si Turundul. Sawatara eta binah oge aya di satukangeun Juragan Marna. Manehna katempo bibiri gidigan bari mencerong ka si Turundul. Saterasna ku abdi ditaros. Naon cing teh maksudna maraneh cari cing di dinya? Mung batan ngawaler mah duanana kalah malik nyerang. Anu saterasna ku abdi dilawan dugi ka maranehna tiasa dirubuhkeun ku abdi. Nya saatosna maranehna nyebatkeun taluk, ku abdi ditaros deui. Nya ngeunaan pamaksadan tadi teh saurna cenah maranehna pisan anu ngalantarankeun juragan istri teu damang sapertos nu kaalaman ayeuna. Mung maranehna mah sakadar ngajalankeun parentah ti dununganana kitu. Si Turundul antukna ngajentrekeun sajalantrahna ka dununganana. Beu teu nyangka. Sugan teh teu kitu maneh teh dul. Tisaprak dunungan awewe katarajang panyakit aneh anu seperti kitu. Kuring oge memang geus aya sangkaan ari kapelebah di jalma. Maksud kuring geus nyangka yen pamajikan kuring gering kituna teh alatan aya pangheureyan atawa pangwisaya ti jalma anu deleka. Ngan kuring teu nyaho saha atuh jelemana anu telenges ka kulawarga kuring jiga kitu. Dararasaan kuring hirup teu boga musuh, ceuk Juragan Marna. Nyeritana bangun anu ngemuka bingung tur kahariwang. Mohon Juragan, ari anu namina jalmi mah datang tosna moal tiasa diukur tina syariat. Maksudna memang sesah ngabentenkeun antawis anu resep sareng anu ngewa ka urang. Kitu manawi. Terus kumaha atuh sanggeus eta 2 siluman dielehkeun ku maneh? Saha cenah dudunganana? Meureun anu dimaksud dudunganana teh tayalian jalma anu ditahanana atawa kumaha? Juragan Marna beuki panasaran kana pangalaman si Turundul anu geus dicaritakeun ka manehna tadi. Sumohon Juragan, mung ari pangemut abdi mah eta jalmi nu disebut dununganana teh taya sanes ti dukun anu dipuntangan tulung ku eta jalmi anu deleka teh. Mohon deleka ka kulawargi Juragan, ari ngeunaan saha jalmi mah teu ngawartoskeun ka abdi ge. Mung maranehna nyebatkeun cenah sanes maranehna hungkul siluman piwarangan eta dukun teh. Hartosna aya anu sanesna deui. Mung kanggo samentawis waktos mah insya Allah juragan istri bakal sehat tur damang sacara bihara-bihari. Keun wios kanggo kapayuna.
Bilih aya kintunan deui ti si dukun mah ku abdi dipayunanana. Ceuk si Turundul negrakeun kabelana ka Juragan Marna. Nya atuh Ujang, ari Ujang bisa jeung sanggup mah pangubarankeun we sakalian ku Ujang den istri teh. Cing dugi kadamang sapapaosna ulah nepi ka janten deui. Ceuk Bi Inah nyilumairan. Insya Allah Bi. Mugi-mugi we juragan istri cing enggal damang kalawan teu katrap deui. Abdi bade usaha sakuat tanaga Bi kanggo ngamusnahkeun eta para jurig anu salami ieu ngaganggu ka juragan istri khususna. Umumna ka kulawargi juragan. Ceuk si Turundul deui bari ngareret kadununganana. Juragan Marna pohara bungaheunana ngadenge keterangan saperti kitu ti si Turundul teh. Sanajan ari dina jero hatena mah anger masih keneh dibang baluhan kurasa kasalempang tur kehariwang. Ari sabab sakumaha ceuk keterangan si Turundul tadi yen jurig jeung siluman titahan ti jalma anu deleka ka kulawargana masih keneh loba. Tapi sahanteuna manehna ngarasa regreg ku kasanggupan si Turundul anu diucapkeun tadi. Paling henteu ayeuna jeung kahareupna manehna bisa disebutkeun boga gunung pananggehan pikeun ngahalangan lamun seug hiji waktu aya pangheureyan nu bakal tumerap deui ka pamajikanana. Kasugri kaum dangu. Harita wanci geus liwat bedug subuh. Atuh Juragan Marna pon kitu deui Bi Inah jeung si Turundul maranehanana gura-giru kacarai rek ngalaksanakeun ibadah salat subuh. Kocapkeun waktu isukna. Nya wae mitra. Juragan Warti teh jadi berag teu ngulubut atawa hulang-hulang jiga poe-poe samemehna. Juragan Marna pohara bungaheunana ningali pamajikanana cager tur sehat deui jiga kitu mah. Harita oge manehna teu indit-inditan da memang ampir geus aya kana 2 mingguna deui teu ngontrol ka perkebunan anu aya di lembur Lampit teh. Keun bae da geus sapinuhna diurus jeung dipercayakeun ka Wauca. Kitu ceuk pamikirna. Sapoe, 2 poe, 3 poe, tug nepi ka samingguna leuwih Juragan Warti bener-bener geus sehat tur normal sakumaha biasana. Atuh ari dina kayaan cager kitu mah Juragan Warti teh mindeng ubral obrol jeung si Turundul oge jeung Bi Inah da geuning sarua sifatna teh jeung nu jadi salakina nyatana bageur jeung nyaahan dedeuhan kasasaha wae oge. Kocapkeun dina hiji waktu pas sore harita teh. Langit bengras taya mega hideung anu ngahalangan. Sora manuk recet disarada dina dahan-dahan tangkal anu aya di sabudeureun imah Juragan Marna. Angin leutik ngahiliwir asup ka jero patengahan imah anu memang pantonang haja teu ditutupkeun. Harita Juragan Marna jeung pamajikanana keur garunem catur bari dariuk bangun anu nyalsenaker ka tempona teh. Bapana, kamana jang endul teh? Cenah kadi atuh ibu hayang ngobrol anu leuwih jero ngeunaan manehna. Asa resep ibu mah. Ceuk Juragan Warti bari ngareret ka lawang tukang nempuan si Turundul. Tadi mah keur di tukang jeung Bi Inah. Dul. Bi aya si Endul di dinya. Ceuk Juragan Marna bari gura-giru ka si Turundul jeung ka Bi Inah anu aya di rohangan dapur. Tekung sirila kurunyung si Turundul ngurunyung ti lawang dapur bari popoyong kodan manehna nyampeurkeun. Pok nyarita di barung ku manggut sababaraha kali kadununganana. Mohon Juragan, abdi nuju ngalareskeun kompor di pengker. Bade mewarang naon Juragan? Ceuk si Turundul bangun anu ajrih naker. Lain rek ditah kuring mah. Keun bae kompor mangke deui we. Apanan aya 3 kompor di dapur teh. Antepkeun bae anu ruksak mah.
Mohon juragan, eta oge da teu ruksak mung sim-simna tos parondok. Ku abdi digentos sim-simna kuno enggal. Aya pikir saeunaon manawi? Sok diuk di dinya Dul, ibuna hayang ngobrol cenah. Bari nunjuk kana kursi anu aya hareupeuna. Oh, semohon. Wios di dieu we dihandap juragan. Ararisin teuing kedah satata sareng juragan. Ceuk si Turundul teu wani ari kudu diuk dina kursi bareng jeung dununganana mah. Kos jaman naon wae maneh mah nyarita teh. Jelema mah sarua rek nu kumaha-kumaha oge dipayuneun anu maha kawasa mah. Sok pindah ka dieu diukna dina kursi. Juragan Marna memaksa. Nya Dul, ulah sok kitu. Kami ge sarua jelema da lain raja. Ka dieu diukna di luhur. Atuh ari dipapaksa kuduaan seperti gitu mah mitra. Akhirna si Turundul pindah diukna kana kursi. Menira rempo dan bari semu ngadegdeg ke tempona teh. Bakat ku ngarasa lingsem tur ajrih kuno jadi dununganana. Tah kitu atuh ulah sok dagdag degdeg kawas kitu. Biasakeun we Dul. Tah bari ngopi. Aya kueh jeung bolu geuning kop kainya. Ceuk juragan Marna nawaran ngopi barang tuang ka si Turundul. Cekap juragan hatur nuhun. Lain kami teh acan nganuhunkeun acan ka maneh teh Dul. Sabab lamun lain cukang lantarana maneh mah kami teh meureun. Moal bisa jag-jag belejak jiga kieu. Hampura lamun salila ieu kami jarang ujak-ajak nyarita ka maneh. Puguh da ari pipikiran mah acan ngarasa tenang sagemblengna. Tah kulantaran eta pisan pangna kami hayang cacarita jeung maneh teh Dul. Juragan Warti nerangkeun rasa anu aya dina pikirana ka si Turundul. Sumohon juragan, teu ngartos terang perkawis naon tia maksudna. Walon si Turundul teu pati paham kana maksud caritaan dunungan awewena. Atuh pok juragan Marna milu mairan. Ya masalah anu kumaneh keur waktu peuting harita dicaritakeun teh ka kuring Dul. Ceuk maneh yen hiji waktu mah cenah eta siluman teh bakal datang deui. Maksud kuring teh batur-baturna siluman anu duaan teh anu geus talu ka maneh. Pokna nyoba ngajentrekeun ka si Turundul. Tah kitu Dul. Kumaha nurutkeun maneh. Sakalian we kami menta tulung. Da geuningan menta tulung ka mama ajengan anu ti Bandung mah kamari-kamari ge teu aya hasilna. Untung pan aya maneh. Juragan Warti tungtungna jadi minang saraya ka si Turundul. Tah kitu maksudna Badul. Jadi cindekna kuring jeung pamajikan kuring teh angger ngarasa hariwang jeung loba kasieun. Lamun engke atawa iraha wae bakal aya anu ngirimkeun ka sakit deui anu dibawa ku dedembit atawa jurig. Sakumaha caritaan maneh teh ya. Juragan Marna nendeskeun caritaan pamajikanana. Mohon kahartos juragan. Keun wios tenang we abdi oge da moal cicingeun. Unggal wengi gesok ngajagi wae di pengkeren bumi supados upami ayana naon tiasa katangenkeun. Jawab si Turundul ngaregrekeun kana hate dununganana. Oh kitu nya syukur we atuh Dul maneh geus bener-bener bumela ka kulawarga kuring. Kuring jeung pamajikan kuring nganuhunkeun pisan kabantuan ti maneh. Teu naon juragan, eta mah parantos kewajiban abdi kanggo ngajagi kana kasalamatan juragan katut juragan istri. Margi apanan abdi salami ieu kirang langkung tos aya sasasihna janten padamel juragan. Artosna tos janten bagian tina kewajiban abdi salaku padamel juragan. Kitu juragan. Kitu ceuk si Turundul. Manehna negrakeun rasa kabelana kanu jadi dununganana. Sabab ceuk pikirna saha wae jalma atawa makhluk naon wae anu geus ngaganggu komo bari jeung ngancam kana kasalamatan dununganana. Eta hartina geus ngaganggu oge ka manehna salaku anu digawe di dinya di Juragan Marna. Atuh boh Juragan Marna pon kitu deui Juragan Warti
Duanana pohara ngarasa regreg hatena ngadenge ikrar ti Siturundul anu bener-bener rek pumela ka maranehna. Kasugri kaum dangu. Jag kaayaan Juragan Marna jeung Siturundul urang tunda heula. Ayeuna urang kocapkeun di patempatana Aki Dongkal. Dukun teluh anu dipuntangan tulung ku Sumarni tea. Harita wanci sareureuk kolot. Aki Dongkal katempoker andekak sila di jero enggona. Abong di tempat dukun mitra. Di jero kamar oge meuni araraneh jeung pikakeungeun mun sok aya jalma anu nempo. Rek teu kitu kumaha atuh. Dina bilikna sakurilingna diterapan tangkorak. Nyaho teuing tangkorakna nahaon. Rambat lancah ranteng jiga sasampayan. Dina palebah palang dadana katempo aya manuk weukeur carinukduk matana borolotot hurung jiga ruhak. Geus puguheun dalai badot mah tadi keneh pating suliwer teu eureun-eureun nyabetan kana beungeut Aki Dongkal. Dasar saton nyurus tunjung sia mun ngajedog jeung aing mah eueuh kacape hayoh we tadi keneh kakalayangan. Goblok ampir weh nyabet kana irung. Okna bari ngarendekeun sirahna. Sabab kabireungeuh eta lalai rek nyabet kana irungna. Tapi karek oge rek menerkeun deui silana. Siet teu kanyahoan. Lalai teh nyabet kana panona. Kep sakilat ditewak beunang pisan. Terus dipencet bakat ku ambek. Cerit kadenge eta lalai disada ngarasa nyeri meureun. Belewer weh eta lalai anu meunang mencet teh dibabetkeun. Jebet keuna kana bilik nepi ka pejet paeh saharita. Sugan kudu kitu sia ngaganggu wae ka aing teh. Teu gableg rasa rumasa sia mah sakitu geus diampihan ku aing ge masih keneh pinapsueun. Abong sato jurig sia. Aki Dongkal gegelendeng. Mun ceuk urang mah karibukakeun we atuh lawang kamarna. Tuluy kebutan ku sarung cenah kaluar eta lalai-lalai teh. Dasar Aki Dongkal mitra. Teu kitu-kitu acan mah ketang lain ge Aki Dongkal. Sabot keur kitu cilegeudeg kahareupeuna nyaho-nyaho aya hiji jiri makhluk anu pikasieun. Taya lian ti Ki Boronjol jurig jarian piaraanana tea. Awakna pendek hideung tapi busakal, uluna tandukan matana bolotot hurung, buukna panjang nepi ka ngagupai kana palupuh. Kadua leungeunna oge nepi ka ngangsar ka handap, kukuna paranjang turus sareukeut naker. Heh Boronjol, rek nanahaon sia jor-jor ka dieu? Aing mah teu ngondang ka sia deuleu. Sok sebutkeun rek aya kaperluan naon. Aki Dongkal nyentak panona mencerong kana beungeut Ki Boronjol. Ulah ambek atuh Sarki da uing maka desot teh lain rek nanahaon, rek nanyakeun. Rek nanyakeun naon? Nanyakeun randa sia teh. Eueuh di dieu mah eueuh randa deuleu. Aing ge hayang puguh. Ulah ngabodor atuh Ki. Sabab teu sakabeh anu ngadengekeun ieu dongeng resep kana heureuy. Tah kumaha dewek we sok kuat bejakeun. Rek laporan naon? Kumaha pagawean ngeunaan anu teh heula diparentahkeun teh geus beres? Bulustru eta Sarki. Uing teh rek nanyakeun dua balad uing anu diparentahkeun pikeun ngaheureuyan sukmana jalma anu dituduhkeun ku Aki tea. Ayeuna geus ampir 2 minggu eueuh mulang-mulang ka imah. Sugan aya ka dieu ka imah Aki. Kitu tah tanyakeunana Mas Sarki. Ih, make jeung aya kecap bulustru sagala. Lain bulustru justru meureun. Barina ge montong sok gagayaan make basa Melayu ari teu becus mah. Memangnya si laing boga imah kitu? Tadi nyebutkeun eta balad si laing teu balik-balik ka imah sagala. Maksud uing teh ka tempat uing. Teu badali ka tempat panyicingan uing jeung balad-balad uing. Tah kitu atuh. Cing jelas ari ngomong. Ngeunaan 2 balad sia anu ditugaskeun pikeun ngawisaya jalma anu dituduhkeun ku aing. Aing oge teu nyaho. Sabab eta mah geus lain urusan aing. Cindekna eueuh daratang ka dieu duanana oge. Sakitu. Nya kamarana atuh nya Ki Sabrong jeung Ki Jurangrong teh. Geus aya kana 2 minggu na teu laporan. Buat teuing araya keneh meureun di sakurilingeun imah. Maksud aing teh araya di tempat jalma anu keur digangguna.
Nyawa ti saha yen eta duaan geus areueuh di tempat eta? Ki Dongkal mencerong kana beungeut Ki Boronjol. Apanan uing? Ngajurungan si Kohem pek teh areueuh cenah. Eta oge ku si Kohem teh diteangan ka unggal juru nu aya di buruan imbah. Ke saha? Si Kohem. Nya menang ku alus ngaran teh meuni Kohem sagala. Tapi angger teu kapanggih. Jaba cenah jalma anu dihuruyanana ge geus cagur deui, normal deui saperti biasa. Kumaha mun geus kieu Sarki? Duh, kamadana ari si Jurangrong jeung Ki Sabrong atunya. Nyiar-nyiar wae pika melangeun. Yah, make jeung melang sagala ka jurig jarian. Da moal aya anu wani nyilakakeun barina ge. Paling sabalikna bangsa jurig jarian anu sok dileka ka bangsa manusia. Teu nanaonkeun bae teu kudu dipikiran. Ngeunaan eta jalma cager deui oge eta lain urusan sia jeung geus lain urusan dewek. Engke we mun si Marnina ka dieu deui, kakara diturutkeun deui ka hayangna. Kitu ge mun gede mere duitna. Ya ka ajeuna tuari kitu mah. Wing ayeuna rek balik ya. Tapi kumaha lamun saupama eta si Jurangrong jeung Ki Sabrong teh beunang kacerek ku manusia ki? Bisa-bisa aki engke nu bakal karorocodan. Da pasti bakal ngabejakeun ngeunaan saha anu nitahna. Eta aki kumaha tah Ki? Saha barina ge jelemana anu bisa nandingan kana kasakten ilmu dewek budahol? Didagoan ku deka lamun aya anu ngajorag ka dieu mah. Jawab Aki Dongkal songong tur sombong naker. Ngarasa moal aya anu bisa nandingan kana ilmu pangawasana. Uing mah Boronjol lain burahol Ki. Ulah sok ngaruksak ngaran batur sangeunahna. Eta ngaran teh warisan ti Bapa Uing. Meunang ngabubur bodas, bubur beureum. Sarua wae deuleu muni agul boga ngaran Boronjol oge sia mah. Ngaran goreng kitu? Jep Ki Boronjol teu nyarita deui. Tekung silila. Les jirim nangiles ti hareupeun Aki Dongkal. Dasar jurig teu nyakola. Teu gablek pisan kasopanan. Datang janji jeleugeudeug, mancong teu amitan heula. Abong siluman teu gablek etika. Barina gerek kumaha rek kamarana oge nyeringkahna si Jurangrong jeung Ki Sabrong mah. Keunana haon ka teu hari ngadon mikiran jurig jarian jiga kitu patut. Rek hasil rek henteu, rek cager deui rek henteu eta manusia nu diguna-gunana. Lain urusan aing, satungtung si Marlina teu mantong ka dieu deui mah sabodo. Kitu gegelendengna Aki Dongkal. Kituna teh bari cekes nyeungeutkeun panekerna kana ududun kaung anu tata dipareum gular gilir dina bewirna. Geus kitu mah goledag we, manehna ngagoledag. Morongkol luhureun palupuh mitra. Teu disamakan-samakan acan, tapi da geus biasa meureun pikeun Ki Dongkal mah. Sare teu make amparan jeung teu disimbut ge teu burung we tibra. Teu lila oge kadenge kerekna gegelegeran jiga sora guludug anu nangtang hujan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.